kuari orang dek dakwah ka mana ka Rawayan sanu bisa dakwah ka Rawayan. Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin diutus ku para ulama di Demak, para wali di Demak ti tangga Gempur Banten. Digempur ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Memang ngagempur nyana titah tapa heula ke Gunung Sari. Tidinya ternyata horenganan aya di luhur gunung teh. Patung. Oh, malah aya nu keur tapa panjang. Turun hasil tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh. Berangkat dakwah melalui perang. Alhamdulillah gancang caritana Syekh Maulana Hasanuddin berhasil nundukeun Banten. Anu keur dikuasai lain sanagara. Banten teh anu cicing di dinya teh Inggris baheula. Banten teh anu cicing teh di dinya Prancis. Banten teh anu dicicing di dinya teh Denmark, nu dicicing dinya Belanda. Urusanana kan RRC urusan perdagangan. Hasil bumi Banten teh lada kalapa. Eta kan urusan dunia perdagangan internasional. Dikirim ti India ka dieu untuk mengembangkan perdagangan. Nah, di samping ngembangkeun dagang, ngembangkeun agama Hindu. Inggris kitu kene ngembangkeun dagang, ngembangkeun agama Kristen. Termasuk Jerman mah kurang ngembangkeun peragamaan ngan sakadar ngembangkeunana perdaganganana eta mah Inggris, Prancis, Portugis. Lain lalagan si Maulana Hasanuddin ngagempur Banten teh lain ngan sakadar Hindu anu aya di Banten, orang luar negeri anu hayang menguasai Banten. Tidinya dengan keistimewaan Syekh Maulana Hasanuddin nyingkir kabeh. Tinggal asli penduduk Banten numbanut alhamdulillah dijieunlah kerajaan Banten lama eta tah Syekh Maulana Hasanuddin nu henteu percaya teu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin indit itulah ke selatan Baduy ninggalkeun Banten Baduy mantap ulah kaget di Banten mah setelah Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja telila jadi rajana tapi dibangun zahiron wa batinan titip ka Syekh Maulana Yusuf dijieunlah masjid horenganan nyieun kerajaan secara batin di bawah tanah aya kerajaan di Banten. Ulah kaget di Banten teh lamun urang ngagali taneuh di hadapeun taneuh aya jalan. Ulah kaget kebelah ditung ke di Banten teh aya istana. Jadi di jero taneuh di handap teh aya nagara di kuari masih kene. Ulah kaget. Lamun digali di jero sekian meter ternyata aya jalan deui. Lamun diteruskeun terus kadeuleu ku ieu kumaha kadeuleu biasa. Nah, aya kerajaan aya pasar jeung saja mantap loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Pernah aya deui urang dieu ge nu leungit. Atuh ku sababaraha poe horeng aya jeung nu ngora tah mah lain deui. Ya Allah. Tinggal lu kolot teh aing hadas ka kiai goblok cen cenah teh. Orang sia kitu ngendogan. Masya Allah. Nah, ini cerita Banten. Cerita Banten dilanjut ku Syekh Maulana Yusuf, dilanjut ku Mas Mempawir, dilanjut ku Raden Haji, dilanjut ku Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad kan dibunuh, encan dititipkeun ieu Banten teh masih status kerajaan ayeuna kesultanan encan dititipkeun Demak mah selesai tetapi Banten mah encan masih berbentuk kerajaan ulah kaget lamun urang kadinya manggih raja sebab encan dititipkeun encan tumpur Banten mah encan aya raja secara zahir aya raja secara batin masih kene kuari Banten teh dikuasai ku seorang raja secara batin anu nyana ngantorna ka handapeun taneuh. Engke diajak sih ngan mau bajak balik deui. Ajak ayo ka ditu, ayo geus datang ka ditu, aing mah balik ngan antepkeun di dinya. Geus ditah ka keluargana we matang puluhan.
Ji, atuh kula keur leutik baca kabar si Ade. Mun deka Banten pasti kande hadiah. Nah, berangkat urang awas tata pas di kaca-kaca Serang di dieu eta hadiah deui. Engke geus datang ka Banten, kaca-kaca Banten hadiah deui dinya si Hade. Sebab aya nu ngageugeuh tadinya 3 urang datang ka Banten teh 3 kali hadiah. Horenganan aya kene. Nah, ieu keur carita Baduy dititipkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin ke di akhir tetap gempur. Sebab di zaman kula moal kabur titipnya ka Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf titip datang ka kuari. Mata kolot baheula urang mun ngomong engke mah urang bakal perang teh lain jeung luar negeri jeung Baduy. Geus dititipkeun. Cih, Baduy pohara jasa. Eta anu kaluar teu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin. Ku Syekh Maulana Hasanuddin teh henteu digempur sebab keur ngabangun Kesultanan Banten. Ngan di bejaan bae jalanna di luhur aya di handap aya. Di handap geus aya jalan ka Baduy. Jalan nu ka Baduy teh di handap aneh. Dan ente teu percaya ente mawa linggis geura-geura. Paculan bae teh hayu. Mau ditanya ke gubernur ada apa ini? Saya mau membuktikan. Buktikan apa? Ini surahan kiai. Lu tak kiai yang gila ini. Ayo tak iya Banten. Cerita Banten mantak. Ketika ya huru hara di Jakarta dipakai kasihan ke Banten. Banten sepakai kasihan. Ilmu kadugalan Banten masih ayeuna lagi. Ilmu kadugalan Banten. Cenah kamari katembak kok paya tama atuh lain urang Banten tama urang saketi. Lain deh. Aduh Banten lu asli nama pohara. Ya Allah. Aya 2 kerajaan, kerajaan zahirna teu nampak, keluarga kerajaan batinna mah masih ayeuna. Aya 2. Sebab baheula mah saurang anu kulantaran secara zahirna geus tumbang, encan aya nu layak jadi raja, sanajan aya kamari jadi permasalahkeun, tapi secara batin mah terus bae teu pere, teu eureun datang ka ayeuna kerajaan Banten. Antek eksis. Sieun nu nyahueun ka Banten teh Belanda, nu nyahueun ka Banten teh Inggris, nu nyahueun ka Belanda teh Prancis, nu nyahueun ka Banten teh ka Banten Prancis, nu nyahueun ka Banten teh Portugis, nu nyahueun ka Banten teh India, nu nyahueun ka Banten teh Arab. Tuh termasuk Maroko campur tangan Banten. Tah, mantak di dia teh aya Syekh Maghribi di Banten teh aya Patula Patali jeung Ibnu Battuta anu pernah jadi raja. Iyalah Banten.